kabayun cenah ya. Putra Pajajaran anyar nu kamasur Pajajaran tempat payung kehadiran ayeuna di kondangan Gusti asma warisan jukruk galur cacadran Siliwangi kerpananggehan akan pahlawan juru bangkit perjuangan lambang kejayaan teguhkan perjuangan Gus Kumar putra Pajajaran anyar ngewangina bersumebang sanjaka daya kawan ampuh putur sabar kasatria nawiwita yuk ceruk galur cacandra Siliwangi kerep tunanggehan wasit pitutur napungkeun asma luluhur kasatiaan kaukuran numpesa jalan tak kabur mamangku dihabisin mamangku apa paling dia nyandong apa asik alhamdulillah atur nuhun apa gajah pangan mamang paling dia jalan kadeung kakuan asik atur nuhun buka masuk Pajajaran tumpang payung keadaan ayeuna di kundangan Gusti asma warisan yuk ceruk galur cacandra Siliwangi kerpananggehan pahlawanan juru bangkit perjuangan lambang kejayaan teguhkan perjuangan baheula geus sumelan dina ngadeuk kalau akuan wawagina sumebar sajagat raya kawentar
bercadran Siliwangi kerepananggehan. Atur nuhun di dapur, atur nuhun kasepuhan sadayana sing langkung sing rezekina sing daramang Amin. sehat tepi tina corona.